Bismillahirrahmanirrahim. Kasugri para wargi utamina kadang warga Kisunda di mana we ayana kiwari mani dibaris neruskeun hancai carita talaga getih baris dipaju bagian anu katilu. Sakumaha anu kantos di Bandungan dina hanca bagian anu kadua pederan mangda di kasapih wanci dina mangsana Juragan Subrata nganjang kasobatna anu katalah Bapak Icang. Tujuan jeung maksudna tangtos tos kauninga yang Juragan Brata teh dek ngadahupkeun anak panggedena katana Dharma ka Mimin cenanya. Kumaha tuh para wargi tajengan nai carita langkung paos nama mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana. Mangsa alam harita teh beuki lila beuki berang bae. Sedengkeun harita atuh imah Nyi Mimin atawa kulawargana Bapak Icang kasemahan ku jalma anu jegud nyatana Juragan Subrata. Nya sanggeus kitu mah Juragan Subrata harita seuri menikeun nyakakak. Pasemona katempo bear marah main ngagambarkeun hatena anu keur suka bunga. Nya kitu deui indung bapana Nyi Mimin mintarsih sarua duanana kacida bungahna. Naon sababna bungah lantaran ari anu sabenerna mah Mbah Icang teh geus lila boga niat anu sarua jeung Juragan Subrata. Hayang ngajodokeun anakna cenah. Mintarsih ka Jang Dharma ngan can wani pok. Naon sababna lantaran manehna can manggih waktu anu hade pikeun pamaksudan. Tapi ari ayeuna teteh lah geuning Juragan Subrata sorangan anu ngomong teh heula. Nya puguh we atuh Mbah Icang jeung Ambu saudah indung bapana Nyi Mimin kacida pisan bungah jeung asalugina. Malah harita atuh Mbah Icang. Nya nuhun we atuh Nyai ai bapaknya geuning hidup teh geus daek narima. Da moal nyalahan atuh lamun boga salaki ka Cep Dharma mah. Da geus pugu atuh katempo ku balarea ge. Nyi Mimin ngabige dan nembalan tapi kalahkah terus we harita ngeluk tungkul. Tah lamun geus pugu kieu mah ari anu saterusna kumaha ye Kang Brata? Kieu teh usa terus namanya Cang. Akan rek ngayakeun babadamian heula jeung si Ambu. Kitu deui jeung anak simkuring si Dharma. Tah ya. Engke lamun geus meunang hiji kaputusan akang baris ngabejaan deui ka dieu. Nya mangga atuh kitu mah Kangnya tapi kade tong dilateuin yeuh is. Nya moal atuh Cang. Ya kudu hariwang. Paling dila oge dina 2 atawa 3 poe oge. Akang ngarebeja ka dieu. Apan urang teh hayang geura ngabogaan incu lain. Kitu nya. Ai saudah. Saur Pak Subrata harita ngomong bari jeung ngareret ka pamajikanna Mbah Icang nyatana Ambu saudah. Laras pisan Juragan. Kurang oge hayang geura-geura mangku incut. Iya, benar gitu pisan ai. Ya atuh akang ayeuna marek balik we heula nya Cangnya lantaran geus lila teuing ieu ti tadi ngadon ngobrol. Bisi si Ambu di imah dadeupeun.
Ger teh neneangan deui. Hai, nah meni rusuhan teuing atuh. Kang Brata, ya gampang lah engke ge urang ngobrol deui. Ayo atunya. Syarat pamit teh heula ye. Yai, ayo nya bapa murang heula ye. Mangga juragan. Cek Nyi Mimin harita. Nya ngomong kitu sadengkeun Bapak Subrata pamitan ka sarerea bari jeung ngajak sasalaman. Nya ari geus kitu majrud atuh harita turun ti imah Bapak Icang sarta dijajabkeun ku Bah Icang nebikeun ka pakarangan. Sanggeus kitu maleos atuh juragan Subrata harita leumpang meningal gede grek muru ka imahna. Malah dituturkeun ku paneuteup Bah Icang sakula warga nepikeun ka ngiles kahalangan ku imah sejen. Nya sanggeus kitu mah Nyi Mimin jeung indung bapana terus sapsup deui ka jero imah. Kasugri para wargi tunda sakedap deun sakedeung kaayaan Nyi Mimin katut kula wargana. Insyaallah kapayuna bakal kasampeur deui ayeuna urang nyusul heula nyatana ka juragan Subrata anu harita keur aya setengahing perjalanan anu deuk ngajugjug ka imahna. Teka catur lila di jalan urang kocapeun geus tepi weh ka pakarangan imah anu ublug ablag lega terusup katepas gek diuk heula dina kursi ngabaheuhai berjeng ngareureukkeun ka cape. Tekung selila torojol atuh harita bojona nu katalah ambu Halimah teh nyamperkeun gek diuk gigireun. Geuningan. Amanah di mana atuh ngedar teh munikeun ka ngamplang. Cek si ambu Halimah tu manya berjeng neuteup ka salakina. Kieu pugu amat teh ambu ti imah si Icang. Ti Bah Icang. Heeh. Atas naon atuh ka Bah Icang? Amanah jika nama pasti rek ngajak deui museup meureunnya. Pagawean teh munikan kaweuh kabosen cik atuh. Lain rek ngajak nguseup ambu ka ditu sote. Aya naon atuh? Ih. Pokona mah nya arek aya perlu we. Baru kana aya nu perlu na aya perlu naon atuh amanah. Bangun-bangun anu penting atuh. Sok radio kamu ieu tah bedeukeut. Aya naon? Heula atuh. Eta nepikeun pamaksudan urang teh geuningan. Pamaksudan anu mana atuh ieu teh? Amanah sok ngalilieur atuh ka pamajikan teh. Ngeunaan anak urang teh si Darma jeung Nyi Mimin. Oh. Sing jelas atuh tadi teh. Terus kumaha atuh? Amanah nah Nyi Mimin daekeun lamun dijodohkeun jeung anak urang si Darma. Nya puguh we atuh daekeun mah ambu. Nah saha awewena anu bakal nolak ka anak urang. Da puguh anak urang mah kasep, gagah, pinter, getol wah. Pokona mah moal aya duana we di lembur Cibodas ieu mah. Cek juragan Subrata harita. Mun dibangun reueus pisan ngabogaan anak kawas Jang Darma teh. Lantaran memang sifatna bet jauh pisan jeung nu jadi adi-adina. Nya syukur we atuh ari Nyi Mimin daekeun narima mah amanah. Tapi kumaha cenah aya anak urangna. Nah moal nolak itu si Darma lamun dikawinkeun jeung Nyi Mimin. Nyamoal atuh. Da anak urang baheun si Darma geuning sakitu nurutna ka kolote. Tapi kumaha amanah lamun ceuk anak urang teh geus boga pilihan sorangan. Apan can ditanyakeun urang oge lain? Naon? Boga pilihan sorangan kumaha ieu teh? Apan salila ieu anak urang mangning asa can pernah katempo hahadean jeung salah saurang awewe. Nah, make ngomong kitu. Pak Subrata ngomongna meuni bangun anu geus yakin pisan. Lamun seuk anakna nu katelah Darma can boga kikindeuan atawa pilihan sorangan.
Lantaran memang salila ieu asa can pernah nyaho atawa nempo anak ngahahadean jeung mojang sejen. Nya eta oge di pikiran dia bolak-balik di papai dirasa-rasa kitu nama amana memang bener pisan. Si Ujang can balik kamu. Acan budak masih kena di balai desa we merenang jeung bapak kubu. Ke adi anak urang anu tilu deui kamarana meni jempling kieu ti isieun di imah teh yeuh. Nah, ari si Nyai mah aya we di kamarna amana. Ke ari si Darja teh jeung si Suta kamarana bebejan teu. Bardak eta mah nya anak ama anu dua eta mah ya Allah Gusti biasa we yakin mah. Sarare da pugu atuh balikna oge beurang apan geus salajo wayang teh cenah mah peuting tadi teh di Cisarua. Keun bae atuh lah. Ya kumaha deui atuh sok sanajan matak jengkel kana hate ge da puguh maranehna teh anak urang. Nya papatahan atuh ku amanah geratong diantep wae budak teh atuh ama. Is keun bae engke ge atuh ku ama arek di papatahan. Tapi ayeuna mah saheulaan. Yeuh, ama teh lapar heula yang daharan yeuh. Geus masak kamu? Tadi saya gian ka saya gian mah sok atuh mempengharaneut keneh pasakan teh sok nikmat geura. Ju atuh pasubrata nangtung. Geblus ka patengahan dituturkeun ku bojona. Breh dina meja makan katempo kadaharan geus ngabarak mun sagala aya. Terus atuh harita duana nagukdek dari nusa terus nama brak we dalahar bangun anu paronyo pisan. Dapugu atuh sarua geus ngarasa lapar. Samalah kituna teh diselang-selang jeung guntreng ngobrol nyawalakeun ngeunaan Jang Darma anu jadi anakna. Mangsa alam teu karasa ngarayapna. Nyaho-nyaho sorena we harita teh. Alam geus sore hawar-hawar geus kadenge surat tonggeret mapaesan kana kaayaan alam harita. Kira-kira jam 5 sorean berenang. Breh aya nu leumpang sosoranganan oleh si Madahoreng Jang Darma geus balik ti kantor desa teh. Poe eta mah balikna rada telat. Da puguh loba pagawean anu kudu direngsekeun. Sanggeus markirkeun mobil di garasi Jang Darma langsung asup ka jero imah. Malahan magok amprok jeung indungna di patengahan. Lain ieu teh Ujang. Nah geuni muni sore balik teh. Nah ka mana heula? Ibu Halimah harita langsung tumanya kan jadi anak nu cikal. Da teras ka mana Bu nanging tadi teh adu teh seueur damel pisan. Oh kitu nya. Tanah naon ari kitu mah ngananyakeun sok teh ari ambu mah yeuh. Sok rada malang we ari hidup can balik teh. Teu kada hariwangan tuh Bu. Margi apa nabi teh terus dewasa tuh nama terus tiasa ngajaga diri. Lebah dinya nama. Tapi dari ngaran kolot mah Ujang teu bisa kitu wae nya. Keukeuh we sok malang ayeuna kan jadi anak teh. Ambu permios heula atuh nya. Abdi teh bade ka kamar heula ieu. Nya sok atuh. Kaditu geura babersihkeun tuh tah bisi rek daharan tah. Da geus nyampak dina meja. Nya sanggeus kitu maleos Jang Darma indit muru ka kamarna. Terus nunda tas dina meja leutik anu aya di kikireun ranjang. Kop atuh kana handuk anu ngagantung. Sanggeus kitu kencis indit ka cai edeuk ngadon mandi cenah. Da puguh geus buri teh. Samalah terus wudu sakedeung deui oge bakal datang mangsa magrib.
tekung selila jeledur atau kadeng suara bedug maghrib ditako di masjid. Malah disusul ku hareungna sora nu adan, sorana halimpu ngulas melis mata kuas jerut. Harita Dharma maturun ti imah. Kencis init murukas masjid di jalan parang panggih jeung katanggana. Nya terus we atuh bareng jeung anu sejena. Nincak wanci bada maghrib geus kaliwat. Juragan Subrata keur dariuh jeung bojona. Kituna teh bari jeung yang hareupan cai enteh anu masih keneh ngebulo keneh ditambahan ku cangeutna. Muni rupa-rupa sagala aya. Sabot keur kitu kurunung atuh Neng Ratna si bungsu nyamperkeun terus gek atuh diuk dina kursi gigireun nu jadi bapana. Lain teh kamana bae menasa karek katempo. Cuma nama tadi teh abdi bangsu teu rencangan. Oke. Ari lanceuk hidup anu dua kamarana. Nya duka atuh ama. Da abdi oge teu acan pendak. Nya atuh geus biasa we anak ama anu dua mah. Geus pasti arulin atuh amana. Kena elah. Yang kudu nyebutkeun anak ama hungkul atuh dah. Sarua jeung ibuna, pan sarua eta oge anak ibuna hasil gawe babarengan. Modos sok ngacapruk ngomong teh. Kamana wae kudu boga ka era atuh. Sabot keur kitu Torojo atuh Dharma nyampeurkeun anu harita karek balik di masjid. Tah geuning hidup geus datang. Kabeneran atuh ama teh keur aya da piomongeun ieu teh. Dharma, lamun keur sase masuk diukeul atuh ka dinya. Mangga mah da keleresan atuh tos sase ayeuna mah. Mangga atuh engga saurkeun. Gek atuh harita Jang Dharma diuk dina kursi pahareup-hareup jeung jadi bapana. Sanggeus kitu pok harita Juragan Subrata. Dharma, abdi ama kumaha beres sarapat di balai desa teh? Alhamdulillah ama sagarupin oge lancar. Syukur we atuh. Kieu kasep anak jeung anak ama. Ama teh aya nurek ditepikeun ka hidep teh. Ngan kade-kade kudu didengekeun kalawan sargep. Sumuhun mangga atuh ama enggal geura carioskeun. Kieu Jang. Kusabab hidup teh tangtungan lalaki nu kasebut geus kawilang dewasa. Leres pisan mah cukup jika nama ayeuna mah. Lamun seug hidup teh kudu geus mikiran laki rabi. Maksudna mah pikeun ngawangun rumah tangga. Nya naon deui atuh? Sagala rupa oge geus nyampak urang mah tinggal niatna wungkul. Saur Juragan Subrata. Mimiti ngedakeun pamaksudan hatena. Kituna teh bari jeung melong we ka Jang Dharma. Ari Jang Dharma barang ngadenge omongan bapana kitu teh leng Jang Dharma ngahuleng. Lantaran manehna oge sapadina mah harek ngomongkeun ngeunaan dirina anu geus ngeundeun carita patali Janggi jeung Nyi Utari. Tapi rada bingung pikeun nebikeunana kawantu ari kakolot masuk rada era. Tapi ku ayeuna bapana ngomong kitu atuh puguh we. Asa meuntas manggis cukang. Pok harita. Keur kitu teh Ibu Halimah indung Jang Dharma. Nya Jang. Naon rupa omongan bapa hidup teh bener da puguh atuh. Ama jeung ambu teh meuni geus hayang nempo anak aya nu rumah tangga. Terus terang we hayang ngasuh incu atuh ibu teh kabita ku batur. Ieu iteh Dharma leres. Apan ama teh geus lila sosobatan jeung Mbah Icang. Nya geus teu asa jeung jiga deui cindekna mah geus kawas jeung dulur petku hinis. Tah
Kulantaran kitu ama jeung Mbah Icang teh disapu. Sapu perkawis naon ama? Dek ngajodokeun hidap ka Nyi Mimin. Mimin Mintarsih anakna Mbah Icang. Ari anu dimaksud ngarah hubungan urang teh tambah rakat. Ari seug dibeungkeut ku bebesanan mah samalah bagja pisan. Naon bagjana lantaran Nyi Mimin geus daek narima. Jadi ngan ukur tinggal nungguan jawaban hidup tah kumaha kaharti. Barang ngadenge omongan ti bapana kitu, puguh atuh harita Jang Darma mending ngaranjung. Teu beda we jika ngadenge kuludug tengah poe ereng-erengan bakat kuruwas. Lantaran teu nyangka lamun ceuk bapana geus boga paniatan kitu pikeun ngajodokeun dirina ka Nyi Mimin Mintarsih. Atuh harita Darma ngahuleng sakedapan mah teu bisa ngomong. Sabab hate leutikna jadi bingung. Nya kudu kumaha bikeun ngajawabna. Dari kudu kawin ka Nyi Mintarsih mah Darma teh embung. Da pugus boga pamilihan sorangan. Nyatana Nyi Utari hiji tangtungan mojang geulis anu jadi buah hatena. Jigana moal bisa disisilihan. Dumasar kana haeta Jang Darma sakedapan maklaka terus we ngahuhuleng. Teu lemek teu nyarek. Samalah katempo manehna ngaruk berijing ngeluk tumungkul jiga buluk menang ngababuk. Kayaan eusina hate Jang Darma dina mangsa harita geus kanyahoan ku nu jadi adina nyatana Ratna. Lantaran Ratna mah geus apal kana hubungan lanceukna jeung Nyi Utari. Samalah manehna mah ngarasa satuju pisan lamun seug lanceukna bakal bisa ngabangun rumah tangga jeung Teh Utari cenah. Ari sabab salain terupana anu geulis ditambah deui ku alus pisan sikap pribadina jeung hade laku lampahna. Geuningan budak rek Jang. Kala kahulang-hulang kitu kumaha yo. Cik asuh. Sok ibu hayang ngadenge hidup narima lamun rek dijodokeun jeung Nyi Mimin anak Mbah Icang. Ibu Halimah harita tumanya kanu jadi anakna. Lantaran Jang Darma teh geus teu sabar deh hayang geurah ngadenge kana jawabanana nu jadi anak. Malahan sarua jeung Bapa Subrata geus ngarasa teu sabar pisan duanana mencrong ka Jang Darma beungeut anakna anu harita keur tumungkul ngeluh jiga buluk menang ngababu. Darma ya cipok atuh geura jawab pananya kolote. Ari ceuk bang rasana mah heueuh ceuk ama piraku rek nolak. Da Nyi Mimin teh alus lamun seug nempo kana rupana pantes. Lamun nyawang kana kaayaannya teh jauh beda atuh jeung urang. Da puguh Mbah Icang mah geto usaha ti babah heula oge sarua we jeung ama. Ngadenge kekecapan bapana kitu, renghap atuh harita Darma narik napas panjang pisan. Katempona bangun anu berat pok harita. Ama kitu deui kali ambu. Sok Sateacana abdi bade nundut heula dihapunten. Pamugi teh janten runtik galih rengat mana. Saupamina bae walaran abdi teh sapagudos sareng alu dipikahoyong ku amah kalih ku ambu. Nu tangtos bakal nguciwakeun mugia salira ambu sareng amah teh janten bendu. Ya,
Jadi kumaha atuh cik sok sing jelas lah. Teu kudu loba bulat belit kaditu ka dieu, teu kudu malapah gedang sagarupa, mata clear ngadengena oge. Nah daek atawa henteu hidup teh kitu we cinek tah. Cek Pasubrata panon neuteub seukeut ka anakna, anu harita keur diuk bari jengeluk. Sok jang jawab sok. Tong hararese aing ngobrol jeung kolote pan ditanya kitu. Nya cik atuh. Muni hararese pisan kumaha daek atawa henteu? Tah kitu. Daek atawa henteu jang? Naon? Naon ieu teh? Ambu oge ama hapunten ama. Abdi teh rupina moal tiasa nampi kana kahoyong ama. Naon? Di dieu ngean teh moal narima kana gahalyang ama. Nah teu salah denge. Laras ama talopat. Nyokok atuh harita. Juragan Subrata mimitik keheul. Beungeutna geudeuk semu beureum. Nah naon sababna make jeung mung narima? Hah? Nah geus boga pilihan sorangan atau kumaha? Jawab. Jawab. Tong tarik teuing atuh amana. Cicing. Telebat ama, telepat. Telepat naon? Abdi tos gaduh pilihan ngalira ama. Oh, jadi geus boga kabogoh, geus boga pamilih sorangan. Terus pisan ama, tapi nah atuh mah teu bebeja. Lamun kieu mah matang ngawiwirang kolot atuh Dharma. Juragan Subrata katempo paromana jematrot baeud. Dadana rengha pranjung bakat ku amak meureun ka Jang Dharma nu jadi anakna. Yo, geura ujang dengekeun gerak ku ambunya. Hidup teh geus boga pilihan sorangan ci, atuh sok geura sebutkeun saha atuh nu jadi buah pilihan hidup teh. Sok terus terang geura ka Inung. Ibu Halimah tumanya ka Jang Dharma anu ngeluh. Lantaran manehna jadi penasaran hayang nyaho naha saha atuh mojang nu jadi pemilihan anakna teh. Dumasar kana hal eta, atuh Juragan Subrata. Dharma, abdi mah sok sebutkeun saha ngaran awewena. Saha atuh jang sok harese geura sok piamakeun kolot kitu teh. Ya sok. Saha ngaranna awewe anu jadi buah panjelekan maneh Dharma? Pilihan abdi mah Utari ama. Hah? Dedengan teh Utari? Nah Utari urang mana jeung saha indung bapana? Kumaha kayaan hirupna Cisok? Sebutkeun. Tong ganen teuing atuh amanah kadenge ku tatangap. Paduli teuing urusan urang ieu mah. Gusti nu agung jadi gempeur. Utari urang mana atuh Dharma geura jelaskeun. Utari puterana Abah Sanif sareng Ambu Sumina. Ambu Abah barang ngadenge kana omongan Jang Dharma kitu. Jilobet cenah kana ciri Pasubrata jeung Ibu Halimah. Asa aya gelap anu nyamber menitarik jeung mata clear kana sirah. Cung atuh harita nangtung haok Juragan Subrata nyentak berjung panon melotot ke anakna. Dharma, tong dadenger teuing atuh cicing. Maksud maneh teh si Utari anakna si Sanif jeung si Sumina. Si tukang buburuh macul. Mangkeluk anu sangsara balangsak. Nah teu mikir ai maneh piraku si aing kudu bebesanan jeung nu kitu patut. Jalma anu manghih nyatu isuk teu sore. Kamana akal maneh tiasa Dharma? Atuh jang gerana bener eta teh. Leres pisan ambu telepat. Samalih mah leres pisan. Ya Allah. Cing sok atuh pikir-pikir deui anu bener. Kade bisi kadung kena. Tos teu kedah diamutan deui ambu. Margi Utari teh hiji istri anu tos janten pamilihan hate abdi ambu. Sok sanaos leres Utari teh sepuhna teh jami anu sederhana teh aya pandangeunana. Nanging dabi mamilih anjeunna teh sanes mandangkeun harta banana. Nanging abdi teh kataji ku Utari teh kumargi anjeunna teh geulis rupina.
luhur budina sareng saya laku lampahna nya kitu desi kepribadina ama oge ambu da kitu mugia bae sadayana anu ku abdi na desa ngamkeun teh janten bendu kana manah ambu sareng ama sareng priwi kauni ngabae abdi teh kalintang miharep pisan ka utari da kitu ama. Jang Darma ngomongna kawilang tandes jeung panjang lebar lantaran hate leutikna geus buleud lamun sedirina kudu ngawangun rumah tangga nya ngan ukur hayang jeung utari salah saurang mojang geus anu jadi panyeleukan hate berang jeung peuting ngadenge jawaban anakna kitu cantawang Juragan Subrata harita. Hahaha Darma abdi ama teu sangka geuningan pinter maneh teh ari kana ngabuih ngomongna. Tapi hanya kan ama moal bisa narima kasih naon utari moal bisa narima kasih utari pikeun jadi minantu. Non margina ama dengekeun ari sabab ngan mintar sih nah hiji-hijina awewe nu bakal ditarima jadi minantu ama. Titik. Cek Pasubrata harita ngomongna teh eleh tandes lantaran lamun nebihkeun ka Jang Darma teu daek dijodohkeun ka Mintarsih geus pasti manehna bakal nyandang wiwirang samalah bisa jadi sosobatan Pasubrata jeung Abah Icang jiga nabae bisa jadi teu hade. Ngadenge omongan bapana kitu bebenger jeung tarik pok Jang Darma harita ya atuh upami maksad ama tos teu tiasa dirobi deui mah hapunten we ama abdi teh moal tiasa nampi nya terus kudu kumaha atuh ama hah ngomongna ka Abah Icang kudu kumaha ama teh nya teu langkung ama eta mah ama margi apan ama anu ama ku anjeun anu tos gaduh janji sareng Abah Icang mah sanes abdi malik-malikeun Darma. Nah artinya, oh maneh ya ieu teh tangtu bakal jadi wiwirang ke keluarga urang. Pokona mah aing teu hayang nyaho. Narima teu narima maneh tetep kudu daek kawin ka Mintarsih anak Bah Icang. Nya pami keukeuh peteukeuh kedah kitu mah saena manggawe tikah wae atuku nyi Mintarsih teh ku ama margi abdi mah da moal tiasa nampi ama. Beres ngomong kitu maju harita Jang Darma hangtung geus teu malire ka bapana terus mengabeng beos milu ka kamarna kebrus asup kebrung sedupkeun panto kamar malah trok-trak atuh ditulakan ti jero sanggeus aja di jero kamar terus kekdiuk dina kursi terus sirahna nyung kana meja tulis anu geus biasa sok dipake tempat migawe pagawean kantorna. Sadengkeun atuh Juragan Subrata mah kali si ambu kali istri barang nempo anakna ngajengkat kitu terus ngabeng beos indit milu ka kamar puguh we atuh amarahna beuki ngaburingkal. Darma eta kakolos ya wale ngajengkat hareupeun. Juragan Subrata awakna mending ngagidir estuning bakatku amak meureunnan dada katarana atureng hapranjung panon molotot kana panto kamar Jang Darma samalah keur kitu kadawak atuh harta leungeunna kana kursi terus dijunjungkeun ka luhur kalawan teu antah parah deui kurang ngajar gablek anak teh hiop jur atuh harita kursi dibalangkeun kana tembok kalawang dua buruk kursi nuksak baburantap. Nampo kejadian kitu puguh we si Ambu Halimah jeung Neng Ratna alias si bungsu menikeun karuaseun beungeutna pararias. Amana sing eling atuh geura. Nah bet ngaruksak kana kursi kana barang atuh. Hah. Paduli teuing kursi mah sia sok sanajan ruksak rajit KBG. Gampang tinggal meuli deui we. Geus teu kudu pikiran. Da ari anu kudu dipikiran mah yeuh. Beungeut ama yeuh. Nya arek di mana atuh ditundana? Da geus pati mata kera jeung wirang sajabati kitu karunya atuh ka Mintarsih anakna Bah Icang mikir kadinya nya amana ari kitu nama ambu oge sarti tapi nya da atuh dalah dikumaha lamun seuk anak urang na mun narima
Da piraku atuh ari mintar siku dikawin ku ama onaman ngeunah teuing modenan Galeng ibu matong bari jeung heureus sia teh keur pusing aing hulu jeung juragan Subrata bari kencis leos sarta kene juragan Subrata ngaleos terus gebus asup ka kamarna bari jeung pangkudu paeun nempok itu matu terus bojona ge ngicilik nuturkeun ajan sieun jeung keungge ari Neng Ratna alias si bungsu nu tadi nyaksian kana kajadian nu lumangsung di dinya harita teh telemek teu nyarek tapi terus ngahuleung sasoranganan bari jeung nempokeun kana kursi anu geus ruksak baburantak lantaran dibalangkeun ku bapana tadi sabot keur kitu torojo lanceukna anu dua nyatana Jangdarja jeung Suta nyampurkeun anu harita karek baralik ulin barang nempo atuh kana kayaan di imah anu sarupa kitu duana meuli colohok bakat ku heran malahan maret atuh harita kas adina nyatana Neng Ratna anu keur ngahuhulang diuk ngajantul sasoranganan aya naon di teh Rat aya naon nya aya naon di teh nah aya naon ieu meuli ka paburisat ieu eta kursi meuli hancur kitu Daraja jeung Suta meh bareng tumanya ka adina nyatana Nyi Ratna ngadenge aya nu ngomong kitu ka manehna Neng Ratna ret ngareret bari jeung malong ka lanceukna anu dua nya ngadon di marana wae atuh Kang menikah kara datang ulin teh menikah sok katalanjuran teringat kana balik cek Neng Ratna harita teh bari jeung neuteuk kadua lanceukna Ratna kalah malik tumanya anu jadi lanceuk teh bari jeung aduh waktu cukup mangsanya kapan para pamirsa cag ieu carita urang tunda heula naon anu bakal kajadian insyaallah mani diberi neruskeun ieu carita dina bagian anu kaopatna hatur nuhun kumaha rupi perhatosanana jeung kantun kasadayana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.